Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Mangganya satajan sungkuring raskeun hanca carita kamari nyaeta kasarung kaliang mau tekeng hilap. Subscribe heula nya wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana anu mendakan ieu channel supaya dongengna leuwih gacor deui kitu nya wargi. Mangga supaya tenyang kolong kana waktos urang kawitanan tapi sakali deui tekeng hilap tekan subscribe-na. Carita ieu karangan simkuring Pipados. Mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu sadayana di mana bae ayana. Manggranya urang kawitanan kamari teh tos dugikeun ka Mang Omon bisa ngabungakeun anak pemajikan sanajan nemikeun ka titik eta. BNI masih bingung kusabab Mang Omon ngan saukur indit 3 puting ka 4 datang ka imah deui mau hasil anu matak pika bungaheun tapi bingung kusabab beda karasana. Ari bapak kalau kitu cicing bae ngalamun kenaon bapak lasok ngalamun ucil ya geus mawa dengan sangu anu loba ucil hayang dahar ngona Ngadadak Mang Omon ngarenjag kusabab teu kanyahoan si ucil geuningan geus nepi ka imah deui bari ribung ku babawaan leungeun katuhu jeung kenca mawa plastik katempo dengan sangu ka Cidalobana dibeli ku si ucil. geuningan maneh ucil Mata kaget wae keur bapaknya geus kuatlah opatek ngalamun keur mikiran maneh can balik bae. Bapak geus lapar yo kuatlah jeung di imah maneh diganti baju ka di kamar teh menili lapisan keur naon nya ceuk Mang Omon ngajawab gitu bari neuteup ka si ucil. iya kuring geus keluar akang. Aduh akang pinter pisan geuningan meuli baju teh pas pisan keur kuring jeung deui emas jeung kuring bener ya teh Kang ayeuna geus dipake ku kuring Cek BNI norojol ti kamarna bari geus make pakaian anu pantes pas pisan di awakna ka cida. Bungahna Mang Omon nempok ayaan gitu pamajikan ayeuna geus rubah ka tembong kagelisana keluar kusabab make baju anyar jeung teu murah baju anu dibeli ku Mang Omon harita ka tembong deui dina beuheungna ngagantel kongkorong jeung dina geulang leungeunna geulang geus dipake ku BNI si ucil oge harita nepikeun ka ngaranjung. aduh mak geuningan mah jadi geulis. Aduh hebat mak bapak hebat pokoknya bapak hebat tapi ucil mana mak pak piraku ucil make baju butut kieu ari bapak jeung emak mane garinding kitu banyak kieu bae ucil teh dibelikeun pak Cek si ucil bari rutret nempo ka indung jeung bapana. ya ucil mana ge dibelikeun baju keur ganti poe ayeuna engke mah meuli deui anu loba pokona mah naon bae anu dipikah hayang ku maneh beuli jeung deui isuk nepikeun ka hareupna mah bakal sakola poe isuk urang daftar maneh ka sakolanya ucil. Lah tiraku anak juragan Omon teh sakola hahaha gara-gara itu ganti-ganti kan itu ke kamar jig aya baju keur maneh ucil
sampai medahar ganti lah baju supaya orang teh saragam katempo juragan pamajikan juragan jeung anak juragan teh regis ganti baju nu ginding mah pokoknya kitunya ini bunga teu maneh cek Mang Omon bari neuteuk kasih ucil terus ka pamajikanna anu keur imut ka cida kareutna kusabab bunga sanajan tetep bae masih mikiran sieun Mang Omon ngalakukeun tindakan kejahatan anu dipikirkeun ku manehna ayeuna nyaeta tak sieunna menang hasil ngarampok eta anu dipikiran ku BNI dina waktu harita. Atuh pugu akang kuring teh kacida bungahna tapi benar ieu teh dina jalan anu halal lain menang ceceremen kuring mah teh hayang kejol ka dieu aya polisi atuh berenang kabunga urang teh sirna akang lamun nempo akang dibawa kudu wajib ka penjara berenang kuring jeung si Ucil teh kalah kasedih lain bunga akang bener ieu teh menang jalan halal lain ngarampok jalma bunghar Kang. BNI nandaskeun deui katempo matana ngembong ku cai mata kusabab kasienan bener-bener salakina menangkeun harta teh tina jalan anu teu dipikeharep. Ini sok mikiran kaditu kadieu anu teu bener bae cek akang oge tong loba pamikiran moal aya nu datang ka dieu nanyakeun akang kusabab akang mah teu ngalakukeun kajahatan teu ngarampok teu kieu pokona mah aman ayeuna mah geus ulah loba pamikiran nanaon deui tong mikiran kumaha nu penting kaharepna cek akang oge akang hayang jadi juragan berat beunghar pangbeungharna di lembur bakal kalaksanakeun nyane bakal jadi Nyonya Omon si Ucil bakal jadi Raden Ucil putra tunggal juragan Omol haha juragan Omol Omon kudu bunga ini kudu bunga ya padi Ucil kalau ngajanteng gitu can arek ganti baju hayang baju gawat kena ganti supaya saragam geus dahar naon geus beubeuteng ke urang ka pasar urang neangan anu bisa nyieun imah pokona mah akang hayang gawat boga gedong sigrong di lembur Ucil ulah kalah ngalamun Ucil cek Mang Omon bari nutup kasih Ucil sanggeus nembalan ngabeberaha teh pamajikanna supaya henteu hariwang deui kusabab bener manehna mah henteu ngarampok henteu sieun bakal aya nu datang ka imahna sanajan rahasia gede masih keneh disumputkeun ka pamajikan jeung anakna kusabab bingung Mang Omon lamun kudu nyaritakeun kaayaan manehna kumaha jalana menangkeun duit loba jeung sajabana pasti awal akhir bakal jadi pertanyaan pikeun anak pamajikanna tapi waktu harita lagi masih kena bisa diakalan ku caritaan-caritaan ringan biasa Mang Omon rek nutupan sagalana ka anak pamajikan samemeh bener-bener teu bisa nutupan deui kakara kumanehna rek dicaritakeun ujratna tapi dina waktu harita tetap masih nutupan kayaan manehna di lembur nya Pak atuh ari geus kitu mah Ucil rek ganti baju heula mak nah sok atuh tak beresan dengan sanguna mak dengan sanguna Ucil geus lapar tapi hayang seragam jeung bapak
supaya sarua jeung emak oge. Cek si Ucil bari nyerengeh harita langsung lempang menuju ke kamar rek ngaganti baju. Teu lila oge si Ucil geus balik deui ti kamar bari ka tembong ka cida bungahna. Aduh, bapak anjir, geningan bener. Asa teh Ucil jadi asa kasep teh. Ma pak, bener tuh. Cek si Ucil bari ajarag-ajaragan maklum can pernah ngerasa make baju alus sanajan sapopoena gunta ganti baju oke tapi lain baju weteuh maneh nama menang pamemere kita tangga setiap baju anu dipakai kemana teh yang deui lain baju alus baju urut jadina dina poe harita si Ucil bener-bener kacida bungahna. Pan geuningan bener jadi pangeran Ucil ayeuna mah. Bener tuh ini kasep geuningan si Ucil ari geus ngaganti baju kudu alus mah bener. Urang teh jadi kejadian jadi juragan ieu mah. Ini Ucil cek Mang Omon langsung eprak kacida bungahna. Bener akang bener. Aduh Gusti, teu nyangka kuring masa-masa kali teu nyangka kehidupan kuring rek ngalamin kayak kawas kieu akang. Bener-bener itu lain mimpi, akang lain mimpi urang teh. Cek BNI bari neuteup ka si Ucil rutret jeung ka salakina tetep bae masih keneh dina kaayaan bingung anu teu manggih tuntung sabab sok sieun ngan saukur keur ngimpi. Ini sok aya bae piraku urang aya dina impian kapan jelas ieu teh beurang teu sare tadi kan aya nu nagih piraku si bibi warung nagih kana alam impian. Aduh ada saja. Cek Mang Omon bari heureuy ningkahan pamajikanna. Ada saja naon pak sok loba gaya bapak mah kawas lain orang Sunda baik sanajan orang Sunda oge orang tekan negara Indonesia jadi bahasa formal bahasa umum di negara orang teh bahasa Indonesia tuh cantik oge orang teh kudu bisa bisi papalih jeung orang Betawi keripuh atau papalih jeung orang Jawa misalkan orang Medan jeung sejenna deui amun urang teu bisa bahasa Indonesia mah rek bahasa naon da urang mah teu bisa bahasa lain deui salianti bahasa Sunda teraku kudu ngadadak awak kamus bahasa anu diomongkeun ku batur aya bae cek Mang Omon harita ningkahan deui ka anakna. Geus akang geus Ucil ulah ningkah teuing ayeuna mah geradahan kapan cenah geus lapar piraku rek ningkah bae. Cek BNI harita ngeureunkeun salaki jeung anakna anu keur ningkah. Geus urang dahar atuh geus bari jeung pan keterek ka pasar. Bener akang tapi lamun ka pasar kan kulikan boga pagawean di leuweung kumahanya bingung. Cek BNI baru netep ka salakina. Cek akang oge ini ulah mikirin digawe deui di batur ayeuna mah giliran urang anu ngagawekeun batur urang bakal jadi juragan maneh teh bakal jadi nyonya nyonya Omon ulah mikiran digawe di batur deui geus bohokeun kitu mah tipe ayeuna kaharepna bakal jadi nyonya cek akang oge bakal jadi juragan coba caritanan naon deuykeun lamun ke aya jalma anu nyusulan anu boga kebon urang caritakeun ku akang sugan manehna engke nu jadi pagawe urang hari urang geus beunghar mah pokona mah tenang kahirupan urang ayeuna mah geus beda ini cek Mang Omon langsung nembalan kitu nya ari bener mah
lain saukur keur ngahayal tenanaun akang kuring marek nurutkeun akang bae cek BNI nembalan deui geus kitu mah teu lila oge marahna teh brak beda lahar kacida ponyona komo deui deungeuna anu sakitu lobana dengan sangu anu can pernah karasaan ku marahnena salianti saukur hasil jeung dengan sangu sakapanggihna ku maranehna tapi dina poe harita mah bener-bener sagala dengan sangu anu dipikahayang ku si Ucil aya dihareupeun maranehna telila oge sanggeus ngerasa sareubuh pinuh ku sangu harita maomon langsung ngajak anak pamajikanna indit ti imah rek ka pasar kusabab geus hayang lewat ngabungakeun leuwih ti kitu ka anak pamajikanana harita oge maranehna tiluan geus aya di perjalanan sapanjang jalan lamun papangi jeung tatangga-tatangga lembur atau tatangga imahna KBG pada colohok kusabab ningali keayaan Mang Omon jeung anak pamajikana kacida bedana dina poe harita. Mang, aduh geuningan hebat kieu keulanya sakedeung hampur aya kuring ngeureunkeun mamang sakulawarga rek ka mana jeung deui aduh dandanana hebat yeuh kawas nama hasilnya nyabat teh kadenge saurang jalma ngomong kitu nepikeun ka Mang Omon jeung anak pamajikanna langsung ngeureunkeun leumpangna kusabab teu kanyahoan ti tadina rek aya anu ngomong kitu kusabab can katempo jirimna heteh maranehna malikeun beungeutna ka belah kenca geuningan ka tembong aya hiji bapak-bapak keur nyerengeh bari nyamperkeun ka Mang Omon geuning Mang Uding aduh kabeneran teh Mang Uding kuring teh salianti rek ka pasar geuningan ieu teh kela urang moal wakar ngajawab pertanyaan mamang kuring teh rek ka pasar rek balanja jeung deui rek neangan anu digawe keur ngaruag imah kuring rek diganti ayeuna mah hayang gedong mamang bisa pangneangankeun tukang teu anu bisa nyieun imah alus cek Mang Omon langsung nyarita kitu teu malapah gedang deui nepikeun ka Mang Uding ngarajuk bener eta caritaan teh Mang teu salah cek Mang Uding nanya deui nandeskeun bener kah bener atuh Mang pira urang heureuy moal heureuy kuring mah da lain budak leutik cukuring pasti pokoknya mah ayeuna jawab mamang bisa teu atawa mamang bisa nyeun imah nu agrek teu naon mamang nu rek lamun anu rek jadi mandor teu masalah nu penting pangjieunkeun imah kuring anu kedong alus pokoknya mah kuring ayeuna mah hayang hirup leuwih ngaronjat ti hirup kuring sakulawargi samemehna atuh kitu mamang ceuk Mang Omon bari ningkah nepakan tak Mang Uding anu keur colohok kusabab ngaranjuk teu disangka poe harita rek papangi jeung Mang Omon langsung dina kaayaan robah sagalana benernya atuh ari kitu mah bener-bener mamang teh geus hebat kahirupan anak berenangnya aduh menang pagawean di mana Mang
atuh teh ngajak-ngajak kuring cek Mang Uding harita nanya deui urusan pagawean mau teu kudu nyaho yang pentingnya bisi maneh bisi maneh hampura maneh kaos ka budak bisi mamang hayang digawe mah gampang ke digawe di kuring bae pokoknya mah tenang bakal menang duit loba digawe di kuring mah moal awal kuburu nu penting ayeuna mun bisa mamang gerapang neangankeun tukang keur nyeun imah kuring poe isuk hayang buat di ruang imah kuring mang cek Mang Omon nyerita kitu deh nya ari geus kitu mah bener heueuh sok lah teu naon ayeuna kuring rek neangan pagawe mang cek Mang Uding bari unggut-unggutan nya ari geus kitu mah sok ye duitna ye ieu mah keur uang rokok Mang Uding bae saheulaanan engke mah bakal loba deui duit keur mamang tenang bae nu penting mamang daek di tita ku kuring moal hese hirup pokona mah mang cek Mang Omon bari mikeun duit 50.000 aduh bener-bener hebat euy ayeuna mamang teh nya atuh ari geus kitu mamang kuring rek mang neangankeun ari bener kitu mah Mang Omon cek Mang Uding bari unggut-unggutan ka cida bungahna nya jig mang geus jig teu bae pokona mah beres ke sore datang deui ka imah kuring urang ngobrol cek Mang Omon teu lila oge Mang Uding teh ngaleos bari kacida mawa bunga sanajan bingung kusabab teu nyangka kahirupan Mang Omon rek ngandadak serba gampang gitu sedangkan Mang Omon jeung anak pamajikanna harita lempang deui neruskeun perjalananna rek menuju ka pasar. Waktosna kabujeng sepnya wargi-wargi Sunda sadayana cak heula dugikeun kadinya insyaallah kapayuna urang taraskeun deui teu hilapnya wargi Sunda sadayana di mana bae ayana nu mendakan ieu channel subscribe supaya caritana leuwih gacor deui nya kitu wargi-wargi Sunda sadayana mangga urang tinggalkan dugi kadinya kumaha kaayaan kahirupan Mang Omon sanggeus rubah katingali ku sararea bakal aya naon deui nya di lembur Ciburial sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.